Jalan-jalan sisi sawah, tangtang angin dina nyiru, hanja kasok di mumurah, encan kawin geus ngajuru. Salah hidung meser bilik, balik meni manisan, bujur hidung goreng milik. Saya jatuh. Salah tuh, salah bunga. Beres pakem yeuna jaiponganan. Cakram cumpek langsung. Aduh, alhamdulillah. Engke ya Pak Haji teh yang Gustu kuatir yang nyawer. Aduh, alah. Hah? 5.000. Oh. Ngan 5.000 cenah. Sebelah ge geus 12.000 sebelah. Awer cepi 5.000 disangka cepi kotak amal mere ya cepet 5.000. Aduh, alhamdulillah nya buat jauh teh teh ge nya teh hajinya namanya. Oh nuh, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya nama sadayana sing baraja sing bararunga nyapan sok rotinan sadayananya mosnya sok ngaos berenang tiap dintennya tiap lima aya nu sok ngaos tapi alah lamun balik ngaji teh tas asar rotinan balik ngaji nempo eta naon teh nempo imah belang lu tuh ngambek. Ya Allah, assalamualaikumnya balik di pengajian teh mah kalah ngambek. Ya Allah, ari bapak sia ka mana wae ieu panto mun blung-blung panto. Aing ngaji teh atuh tempoan atuh panto ye alah ayam mararodol ayam. Tu aing boga pindah hiji kucing. Bisa kan naon wae teh di imah teh aing ngaji teh atuh tempoan atuh panto blang-blung aing mah. Balik ngaji calakina maloho kenempokeun. Bisa kunaon balik ngaji kalah edan gitu. Kalah kesal. Aduh ya Allah. Ibu mudah-mudahan salakina kabeh sing saroleh. Ibu hoyong salaki soleh. Entong si soleh geus kawin. Sayang salaki soleh cenah. Soleh geus rumah tangga. Mohon pokoknya malam ibu alamun aya pamajikan soleh masalah kirek usaha sok dijawabkeun tara. Jajabkeun kalawang panto sok. Wah mantep luar biasa. Jajabkeun salaki rek usaha di lawang panto terus cium tangan ibu nyanyi berangkatlah sayang hati-hati di jalan. Eta salakina kajegeus mangkat tupak motor ningali ibu nyanyi mah balik deui. Aduh bunga baja alhamdulillah. Kita nanyakeun hayang oleh-oleh naon atuh. Ibu nyanyi deui aku tak minta oleh-oleh. Mual mantok gerak. Mun salaki usaha ibu usoli, lamun salaki usaha ibu teh duha nyabunya. Amparpun sajadah ieu mah salaki usaha wah ibu bakal ngariung udunan yeun sebelah. Salaki awet selfie Bang Emok. Ala ngariung di Bang Emok. Aya teh Bang Emok di dieu? Hah? Aya. Asuh teh Gus. Oh. Ibu boga hutang Bang Emok henteu?
Alhamdulillah ulah tong nyokot Bang Emok tuh tetangga abdi ngawarung modal nginjem ke Bang Emok kurupuk lagi lihat entong nyokot Bang Emok mudah-mudahan sing berkah sadayana pokokna mah ayeuna tapi ibu nama teh bisa dibejaan lamun dibejaan teh sok malik-malikeun ibu ulah nyokot Bang Emok ku cek ustaz ge haram sampai nginjem henteu cenah langgus langsung itu bisa ngomong aing manteng goblok aja budak enak waranian kamari ge cepiapan di madrasah di ditu budak cinta itu bakal urang teh moal kieu wae ke alam ieu teh bakal kiamat eta budak ngacung cok lamun ke kiamat madrasah libur henteu cenah libur goblok urusan ge modal itu aya malaikat teh hajinya malaikat anu pas diciptakeun ti mimiti diciptakeun tapi kayeuna can didamel can digawe malaikat Israfil nu nyekel tarompet ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah ya malaikat Israfil can digawe nyekelan tarompet we cek itu daripada kesel atuh gabung-gabung jeung soneta nya daripada kesel gitu maksud teh ngiluan atuh jeung soneta sugan gitu sieun urang na cenah paurna teh heureuy kalah latihan heula teh Israfil latihan ditiup lalaunan petus tahu heureuy wah ibu mah aduh kada ki ibu mah da sok beser ibu mah sok tanyakeun biasana ibu mah beser sapoe teh sabaraha kali ki ibu 5 kali salaki paling 2 kali sampai saputi ibu-ibu mah ki wae tanyakeun ka bapak-bapak ibu-ibu rek dipake ki heula patuh kieu teh pernah ki patuh kuat aduh cek salaki geus mulai tadi geura oge rek maju ka arah ki cenah salaki nangkara ke nungguan goblok gila datang deh payu ayo setengah main pahul yang ki pak segi wae atuh makanya atuh alaki awe mah beda-beda burki parawan mah ngeunaheun ceprit parawan kina beda jeung anak opat Coca-Cola mun ini mah sawios kina teh awe mah tong beureun dikina itu teh beda-beda merukankeun parawan anu naon ditutna ge punten bak ngeunah teh beda jeung anak opat rada seber mangga ditutna teh lamun ini geus beak pakina geus carek-carekan teh mun lalaki mah beda aja bos sari bunga dunia atau dia mah pusing oge ya mun bae dia mah pusing dan pagawean can budak can nyusuan salaki lamun hayang nyusu di jam 8 coplok satak 3 buah edan mangga bapak sing salamet sok sadari bunga di sing bunga ya kan baik seserian di tempat ngaji mah berkah ibu ya ibu ikhlas abdi di dia enggak ikhlas ku mama ya itu timbang kali hahehe doang ya nama hahehe ya urang hahehe ya urang hahehe aduh alah abdi ai bingung lah mun kita besok ajen bari ngajogedan teh teu karasa cangcut teu katuur ka dieu maka cangcut bang anggeus arareueuh karetan kareta mah aya anggeus teu melar teh aji abdi sok ku paniti we kan ku paniti dia make rapia kaluhur kamari mah kuat pararotong panitina pengen yang lain sabelah sok da make cangcut mah lamun nyelap sabelah teu geunaheun sok tanya ka ibu-ibu ngomong loba jelema cangcut nyelap ka bool bingung arek dibadarkeun loba jelema kan kieu kunaon ibu cangcut jelap goblok luar biasa pokoknya mah
kode ya Abi Bahar tuh Abi Bakarnya. Luar biasa sing sehat panjang umur. Luar biasa. Sing ieu manggungna ieu ka mancanegara. Oh, kada tapi dua jelema nya. Kan di mancanegara teh lega, bisi ka Amazon mah jelema. Orang yang ngobrol aja nah. Alhamdulillah. Tadi ngobrol mah kuing. Teh aja. Icing wae ucap kieu penyangan jalan balik meureun. Ya Allah, alhamdulillah Gusti Tuhan Agung. Pak Haji teh tadi teh nungguan abdi cenah tah nyanyi wae kajen nyanyi. Mana naon? Jadi masalah moal di pengajian aya nyanyi. Arek ngarawel moal. Eta masalahna. Dalau Hey mere hum safar ek zara intizar. Tapi kalau lepro ngerti gitu. Oh ketika lepro itu ngerti. Boro-boro ibu ini nyanyi nantinya. Oh ini masal kalau gue lah saya pada tinggal sarua di kantu. Aduh ngerti atunya. Salira ayana ayana bener gak cak edan bagus senggol-senggola. Wah bener kompak. Tak itu ibu-ibu metiali kompak nyanyi naon wae bisa. Entah TikTok tempo main TikTok, TV lalajuan bapak-bapak mah teu nyarahuan Bu. Hirupna ibadah wae. Ka masjid nanti. Aduh kamari mah 2 tahun kamari ripuh. Mubalek kiai geus eueuh nu eta da kenal si corona teh ya. Ting tarang kubar we di imah. Nu payu mah amil kadang-kadang innalillahi. Kadang-kadang karek kitu aja innalillahi deui. Kuat gering amil. Terbalik-balik nguruskeun we innalillahi. Oh bawalah kamari tah 2 tahun kamari. Artis teu parayu, kiai teu parayu, amil teh ya. Kuat nyandung amil banu pae. Aduh, wae dan. Ya, amil ibu. Aduh, amil aya amil. Oh, asing panjang umur mil. Kau ni masyarakat can pae kabeh pokola kapae. Amil pae sarangan wae. Kayak sanu mandian, mandi sarangan. Mun ka makam lempang sarangan pada ku teh jaho. Apa sorangan wae mak ambil doang. Aduh alhamdulillah ya Allah. Mohon Pak Kubu aya Pak Kubu. Tuh sing sehat Pak Kubu. Paling mana? Ya Allah Gusti nu aku geuning dalmi Pak Kubu teh. Ibu-ibu na aya Pak Kubu. Nuhun, dakwah ya nanya kedah ridho ibu kubu, kedah sebat ibu kubu, kedah ikhlas dari istri mah kumaha pamagetna nya bunya. Mun pamagetna kubu berarti istri ge otomatis ibu. Lamun pamagetna RT otomatis ibu nage Bu. Cepiah cenah pamaji calaki urang mah tukang urut berarti Bu. Hah? Urut. Aduh aya ngampura urut. Ya kan membuat ampura ya betul sekaligus atuh burut gitu. Menimbang palotot burut. Ampura kan memburutnya ya Allah dengan Gusti yang Agung. Ya orang eta nu kerabe teh lagu naon cenah teh. Panona alus. Dewe alus. Apal wae aya aneh dah. Oh kemarin Astrid belannya sawerana sarua moal jeung saade Astrid ge sawerana ya. Aduh aing mah ya Allah ulah. Wah bener apa si emak kuat celengeu si emak baru kakeun Depok naon meureun etok wae
Ada mak kamar ke durutan nyanyi mak tuh di Karawang kayak kacleng teh ieu lak-lakan ngateleng ka hareup. Dipulung ku budak disangka permen Yupi mah. Cek mak teh lak-lakan aing goblok. Bah, aing mah seri mak. Ini dak katepok baru mau haulang we mah katepok. Ieu bingung. Ya. Aduh alhamdulillah. Hah? Ece teh tadi teh apa dari teh yang duit di Ece. Oh yang duet? Ya Allah, pajak entang, ulah wakat turun. Ya, mau ampun kudian manehna. Bapak ada Pak. Aduh ya Allah, tenganan Pak Dede, aing mah. Ece pada duit, Pak Dede aing. Ya, bukan mana ya. Ya, tadi ngecerekan baju gitu ngecerekan tadi mah gitu ayah Abi Bakar apa duit jadi Abi Bakar Wassalamualaikum wabarik Masya Allah luar biasa iya bangga Pak Dede rasa gempur aja biraku di deketan ku Jablay bempan naon bayaran aja duit ay ngomong sok bener. Ya Allah, mohon. Bisa kalian sesali wae. Hah? Saya dihampura kayak Campur aku mai pepetil geus coplok hiji. Mun gua acel wae di ditu di imah. Disangka awewe mereka. Di kaparuri ya Allah tekanan. Teu disangka Pak Dede buat gua lah. Tetekan ka yang jujur gitu. Oh, moal atuh tenang udah lalu ini ngomong. Bawa aja. Hah? Bulan Kumaha? kabawa kurang hidang. Oh. Daripada dia hayang kurang hidang. Terus kecapnya aing batu-batu di karoko aing di daster. Ada kurang hidang itu nak. Ada bawa lagi bakal ngajuru nawi atuh teu ka bidan teu ka paraji ibu. Eta nungguan soal guluduk tarik. Asal bidan. Maju lang ngorok teh. Batu mah dibungkus teh atuh make samping kebat nu anyar supaya maku kanebo. Aduh. Ya Allah teh bagja Pak Dede Bapak mudah-mudahan sing sehat berkah hajatna berkah ya sing gede batina. Hah? Wah, laku. Ay kita wing mana tuh bentar. Itu imah tayang amplop mah tuh amplop di imah geus 2 karung 1/2 amplop. Sing mahayang empek. Baru kan amplop payu merenang. Kok amplop pungkul waktu segala gunuk 5 amplop. Aduh pada itu jadi yang ditanya nih JPA teh reboes gitu non teh reboes cuma ada reboes nyawa ini aduh lagu eta yang tadinya salira ayana di mana ada si mah matundun teh mah wah beres tadi mah geretak ini kuat geus jiga Cina sih mah kieu kuat geus jiga Cina mata 1000 untung ditunjuk aku sendal mah bujur nah mau ditunjuk mah jengkang ka ditu. Ah, sawer tuh banyak ku si ada Astrid ah. ngantai itu di amplopan. Oh nyantai biasa di amplopan. Oh nya di amplopan kena lunas beuna naik semua. Aduh, alahnya salah sebagai makai mengenakan salira ayana di mana akang lengiten salira padede salira ayana di mana
make iya cinta itu pakai cerek dipegatkan tangan di langit tenang ngepung oh mau turun panten anyar merenang nah kenapa apa nama itu siapa yang itu pada yang dia boleh lagi di pada ya Samira ayana ayana di mana aduh jangan Salira ayana ayana ku tersangka Salira mi dua cinta